di dunia baik geus hayang naon teh bisa. Komo di akhirat tuh ulah ki Bahlul tambah di Baghdad. Zaman Bladieun Tuan Abdul Qadir ai eta nu kukula sok didongengkeun di pangajian Mama Syatibi jeung Mama Nahrawi jeung Mama Sujai masantren tuh ka Cilimus teh Mama Sobari disebut teh ya eta teh Ciwedus Cilimus teh murid Mama Khalil berangkatkan di dia tiluan teh 3 sekawan Mama Syatibi Mama Nahrawi Mama Sujai berangkat lempang pun baheula mah tengah-tengah leuweung ka dieu tuh jauh peuting kira-kira jam 11 aya warung leutik mah hiji didinya mampir korenganan mampir didinya pamajikan nu boga warung pae maot keur ceurik we cik ieu kunaon Pak pamajikan ninggal jeung atuh ninggal moal jeung ceurikan mah hirup deui lain kitu saudara teh atuh itu cerik-cerik acan mau besi jore bae kabejana yes macam-macam ini mah santri kan cek tukang warung jemuhun anak maya deh biasanya ada wudu orang baca yasin kan tiluan Mama Syatibi Gentur Mama Nahrawi Kresek Mama Sujai Tasikmalaya langsungnya baca yasin beres baca yasin tadi lu balik lalagan woi ini mau ditepakin sok hirup kan sok hirup ayo tak badak lain letik-letik kiai Mama Gentur Mama Kresek yang Mama Sujai ditepak naona tepakin coba aku sih tepak ditepakan ke Mama Syatibi plek yang bun-bunana plek 3 kali udah atuh si aki-aki dia bisa hudang deui atuh hirup deui sadayeuh biasa we kitu hudang deui ye tapi ku cek Mama Kresek tapi lamun ditepakeun sok paeh deui gitu coba 1 kali 2 kali 3 kali gua lepak deh tuh pakai lalagan